muatan eueuh. Hujan we yang ngerecek. Tiris we nu aya. Oh, tah bener mana tah? Muatan juga teh. Dek Neng. Kamu sapuru Neng, kumaha gitu? Oh, pamibas anu ka Bekasi tabu sabaraha makanna. Oh, keneng, tabu satuan lami kene. Oh, lami keneh atuh ya, Mang. Oh, Neng, lami kene. Emang Neng pada angkat ke Bekasi itu? Ah, hanteu Mang, ieu we bade mentos ke ditu Billy ka Tenggar. Itu dulu aya gelis-gelis sengklek. Oh, nanti Neng pada nyebrang mah ngan ka Hade. Hade kunaon kitu, Mang? Pas sakedap deui mah pada aya nu ngalangkung Neng. Oh, Mang. Rombongan sireum nyanak setum. Aduh, ke rumah goreng patut sengklek deui. Atuh si Neng nyebut goreng patut ka Mang. Ini sok jujur pisan. Aduh, ada ngomong dina jelas teh, bet nyahonya. Hanteu ah, Mang. Hayu Mang bade bantas ayeuna wae. Ayo, Mang. Aduh, alah, udah waktu gening asa tengah renah kieu euy. Lahung sela lesu ya lu, gunung pencetan geuning ge mun anu pencetan mangareunah. Si Yunan biasana masuk ka dieu engko. Poe ayeuna ngadak-ngadak leuweuh, telepon we kitu nya. Di mana HP-nya? Bisa di kantongan tadi teh HP teh. Oh iya, aya ieu. Ieu euy. Aing mah meh para rubuh sugan naikkeun wae ieu manehna kebenaran keur nganggur. Oh, sirete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon nyarete? Aduh, aya ngomong ditarik-tarik, maneh kegila-gila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yunan. Aya naon? Aya sepan suwek jeung ganyol. Heeh, wing WTO kadinya. Itu deuleu. Kalah di pareuman aya ngomong sakieu can anggeus. Abong jelema rewog. Ampun, teu kauk ngadengehakaneun, komo meuneuh meureunna langsung dirampit jigana teh. Ampun, Yunan. Ah, kebenaran aing mah euy. Boga RT teh bager. Keur mah butak teh deui bager deui. Aya hakaneun saeutik sok ditawarkeun. Bener pisan teh RT teh euy. Rete. 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 Ai maneh aya di titah wae telepon meuli lapisan. Kapan aing teh tas uwi heula, tos gentos acuk gentos lancingan. Mana? Naon atuh nya sareunan? Aning tadi reten nawaran sepan suwag aja ganyol. Maneh mah tuh dah sok rusuhan di telepon langsung dipaehan. Kita terek perlu na atawa naon? Kapan wing teh geus teu sabar hayang ngopi sepan ganyol. Lain aing teh rek nitah mencetan. Engke ku aing dibere ke rokona mah. Daek. Heeh, nam. Ya buruk eta roh. Allah. Kena atasan untuk pantau menisangeunana aya menpak celemun kan utar. Oke di dieu lah. Kalau mencetankeun we asa nyaroi kieu geuning cangkeng abong geus geregeseun kieu teh. Aduh, ampun. Ih, kalah kemana tuh jelema teh ya? Kalah ka eueuh. La ilaha illallah kita ka jero nya kalah kemana kana jelema teh? Aduh, ai maneh het kalah ka darapangan di dinya, jabaning kalah mencetan tarang.
aya nu ditita mencetanan lagi aing hanteu baru guna mah tawa nyalin dulu maneh. Ari rete nya kumaha karena pipikiran aning neret ka jero ni tah asup ai pantor ditutupkeun ieu tarang mun pak celemun kanu pantok pak beledug hayang dipecat ku aing jadi rete kali-kali RT ku aing dipecat jadi ku bawahan merdeka. Merdeka. Bapak saha pipiluan? Wih Muhun atuh. dipiluan we wih. Muhun bari we. Kadia. Oh, pamir besar Bekasi makan. Ai rete nya kumaha pipikiran aning nita ngasupkeun ka jero. Ngasupkeun deui. Kurang mah dikieu. Tilu. Ari rete nya kumaha karena pipikiran aning neret ka jero aning pantor ditutupkeun ieu mah dipak celemun kanu tarang nyeri tarang. Kumaha karena pipikiran hayang dipecat ku aing jadi RT sekali-kali ku aing atasan dipecat jadi bawahan merdeka. Allahu Akbar. Kemana?